warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina urang di dieu arek nyarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang di dieu arek ngarit jeung budak ieu. Perkenalkeun lah ngaran maneh. Perkenalkan, nama abdi teh Fajar. Kumaha kabarna euy? Alhamdulillah. Iya, ayeuna teh maneh kan balik ke ka imah dieu. Tah, kaayaan di ditu teh kos kumaha di pesantren teh? Lebih rame di ditu. Lebih rame. Lebih rame. Ramena kumaha tah? Nya aya pengajian gitu. Aya pengajian deh. Da emang di dieu ge aya pengajian ngan cuman bedana kumaha tah di pesantren. Di ditu teh kumahanya? Lah beda ulina tuh sok ka sawah. Oh, ka sawah gitu. Ngariet sarua. Ngariet, ngaliwet gitu. Ngaliwet tah. Tah, hari ieu di pesantren hudangna teh jam sabaraha? Jam 3:30. Jam 3:30. Tidinya teh ka mana? Langsung ke masjid. Oh, ka masjid. Ngaji teu? Ngaji. Heeh. Kocana maneh mah tara bejana teh? Kadang. Oh, kadang tuh kanyawanya cenah kadang. Daharna kumaha dahar? Di Dahar mah sedih pisan. Sedih. Sok jeung naon wae eta dahar teh? Asin jeung pindang. Oh, asin. Tahu. Jeung daging tara? Osok jeung Oh, sok. daging. Osok. Oh, bari sakola di ditu teh Mari maneh? sekolah. Oh, sekolah. Terus keleuwihanna naon di ditu teh di lembur jeung di pesantren gitu. Nah, eta we ngaji Bangsa. kitab Al-Qur'an. Heeh. Terus Macam-macam. kitab naon di? Kitab Loba. Sapinah, Julumiyah, Tijan. Terus diajarkan ilmu pelet teu? Taran. Oh, tara. Suka duka di pesantren teh kumaha, Jay? Nya eta leun sih sok ripuh sakapeung mah. Oh, sakapeung. Hayang balik di pesantren teh. Nya lamun sakapeung mah sok mung balik hayang di ditu. Kan boga duit mah, lamun teu boga duit mah hayang balik. Hayang balik gitu. Nya eta. Gitu. Oh, jadi kitu barudak. Nya tah geunahna nanti geunahna teu geunahna di pesantren teh kitu. Ari maneh teh ditu pernah ieu teu? Pernah mabal atau kabur kumaha kitu? Minang gitu. Sekulin. Oh, Sekulin eta kawanai ka Bojong ka mana we. Da heula hayang alulin teh aya berdak teh. Di paruguh di Kabuang cicing di Kabuang teh mending kena ulin. Oh, ulin gitu. Ulin. Nah, tah. Nah, nya keur aya duit ulin teh. Oh, mun teu boga duit mah teu nya. Cicing we nya. Kabuang. Maneh misalkeunna teu ngaji atawa ieu nanti malas maneh heg ieu kabur kumaha tah? Bakal dicarekan. Carekan. Mun teu ngaji teh. Pernah urang ge ningali babaturan urang Dikumahakeun tah? dicepret. Cepret. Teu badah ngaji teh, dicepret. Kitu we lah disiksa. Siksa. Buat ngaji teh. Budakna Budakna teh hayangeun balik. Hayangeun balik. Teu betah da. Oh, jadina teh teu betah gitu. Teu betah. Kudu nama ulah kitu we teh heuh. Jadi kudu merih urang teh. Sabab kalakuan kitu teh salah eta teh. Kudu narimakeun gitu. Ari ieu teh narimakeun nya. Malah yang balik. Lamun anu hese udang kumaha tah? Di Banjur. Di Banjur. Lamun SMA aduh sok di Banjur Banjuranya Sagayung. Untuk sesaember. Saember leuwih. Oh, leuwih. Kasur ge kuat diparoekeun. Paraseuh. Tah nya kegiatan ti geus salat subuh terus ngaji tah kabeurangnakeun teh nanaonan wae. Sekolah teh tepikeun ka jam 12. Jam 12 teh balik. Jam 2 teh dalahar. Terus pas jam 3 teh mulai ngaji tepikeun jam ngaji deui. Jam 6 teh salat teh ngaji deui. Ngaji deui. Nah, tepi ka jam sabaraha? Tepikeun ka jam 7. Salat Isya. Salat Isya. Di salat Isya teh Tidinya ngaji di teh. kitab. Oh, ngaji deui tepi ka jam sabaraha? Tepikeun ka jam 8. Tah tidinya teh Terus jajan terus. Jajan. Nya sare we. Sare. Awal mula maneh hayang asup ka pesantren teh kumaha nya? Atawa maneh hayang sorangan gitu, hayang ka pesantren atawa ku kolot dititah? Ku kolot dititah. Atawa bangor maneh? Nya bangor lah. Bangor. Oh, sakitu heula we lah. Caritana nya. Nyari tana di. Heeh, pokona mah eta. Ngobrol nanya. Bisa kitu heula we teh karek ge sabaraha taun di pesantren? 2 tahun. Oh. Mangga salawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya barudak.